Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika mugi pun lanceuk ki Surawana. Ditampi iman Islamna, dihapunten sagala rupi dosana. Cek Aki Surawani bari ngagolerkeun banusan Aki Surawana. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Aki. Les bae Asmarani kapiuhan. Ngarasahan jelu meureun. Tahun-tahun tepat tepung jeung akina ari patepung deui sasat rek tilar dunya. Nukari Aki Surawani bangun anu ngaheneng meneng. Panonna neuteup seukeut kana layon lanceukna bari kunyam-kunyem jiga anu keur mapatkeun pangduana. Kajengkang Aki Surawani nyampeurkeun Asmarani, gap pigeulangna dicekelan. Bari dadana diteken ku curugna. Dak dumadak nya Asmarani bentak sarta ngan segruk we cerik euriheun kitu teh mah saha pijamaeunana anu teu ngarasa sedih ditinggalkeun ajal ku Aki. Sedeng Aki Surawana teh sasat anu ngatik ngadidik jeung anu ngamamenan tikeurna leutik keneh. Ari kiwari dina gokna tepung deui ukur sawatara menit lilana kaburu dipundut umur kunu kagunganana. Hudang Dewi, hudang. Keun we. Anu geus dilar dunya mah tong dipikiran teuing. Ari sabab sakabeh manusia oge bakal ngarandapan ajal. Datong boro Aki hidup nu yuswana 80 tahun. Najan urang oge nu kasebut ngora tur jag belejag. Soal umur mah dataya nu nyaho. Buaisu bapa geto. Angin Gusti Allah nu Maha Uninga. Sabab kieu ya Dewi. Lamun jalma taya nu ajal. Meureun kumaha padetna pangeusi dunya teh. Mun seug jalma teh ngan ngalahirkeun wungkul. Apan aya basa kieu Dewi, ajal dijajab seuri, lahir dipapag seuri. Geus ajal mau ngalakukeun dosa, nu lahir nyang hareupan dosa. Ajal jeung lahir sifatna dunya, ceurik jeung seuri sifatna dunya. Cerik gambaran sedih, seuri gambaran bunga. Nu susah sedih dipirig cerik, nu bunga senang dipirig seuri. Nu cerik nyang hareupan seuri, nu seuri nyang hareupan cerik. Naon bedana antara beurang jeung peuting? Manusia diwengku ku hukum alam papasangan. Yeuh Dewi, upama Gusti Allah ngersakeun urang ajal, ayeuna mah ngandung harti urang teh bebas tina belenggu hirup. Tapi sabalikna urang nu masih keneh hirup ku melendang di dunya fana. Moal bisa bebas tina belenggu hirup. Kusabab kitu ulah dipake aral subaha
Sabab kabeh-kabeh oge angin Gusti Allah nu ngatur. Ku sabab kitu urang nu diciptakeunana, urang nu dibere akal, rasa jeung pikiran, dina mangsa hirupna teh taya lian kudu iman takwa ka Gusti Allah. Urang sakumna manusia kudu tumut kana parentah Gusti Allah, sarta kudu ngajauhan segala rupa nu dilarang ku Gusti Allah. Cek Aki Surawani bari neuteub seukeut ka Asmarani. Mohon kahartos Aki. Namun Dewi teh tacan sudi rasana. Upami tacan tiasa malespati ka jalma anu mateni pun Aki. Asmarani nyaritana dari api. Kitu teh mah. Manehna teh lain teu ngarti kana piwuruk guruna. Nyatana Aki Surawani. Tapi kangenes hatena tetap hayang malespati. Memang gitu. Cek nafsu mah Dewi. Upama nepi ka anu mergasa Aki hidup teh dipateni. Naon pingaranna na meureun. Sabab sarua be kejemna jeung anu mateni ka Aki hidup teh. Lamun kajadian kitu teh hartina Dewi teh masih keneh ngumbar nafsu sarakah. Teu asup jalma mulia. Maksud teh jalma mulia hatena. Sabab ari jalma mah kakara bisa disebut mulia lamun geus bisa ngadalian nafsuna anu sarakah. Manusia hirup teh lain kudu silih bales silih pateni. Nu artina diri urang dikadalikeun ku nafsu. Demi manusia hirup mah sanyana kudu silih tulungan, silih elingan, malar henteu tinggebrus kana jurang kanistaan. Reg Aki Surawani ngarandeg nyaritana. Mana komo lamun urang ngalakukeun kejahatan, sebut we males pati teh ya. Tapi kalah ka jalma anu teu tuah teu dosa, eta teh bakal ngabalukarkeun tibalik baris malindes ka diri urang pribadi. Kusabab kitu hade di pikiran heula sing asak malar teu kabawa ku sakaba-kaba. Saur Aki Surawani nutup cumaritana. Kancadang sakedapan mah Asmarani ukur ngahulang meneng. Jiga aya nu keur di pikiran anu leuwih jero. Da buktina manehna ngeluk tungkul. Tapi napasna katembong ngarigah. Bangunahan kasedih anu pohara. Geus kitu nya cengkat sartaret neuteub seukeut ka Aki Surawani. Yeuh Dewi sanyana mah kanyeri Dewi sarua be jeung kanyeri Aki. Apan Aki hidup teh lanceuk pituin Aki. Mun teh mah Aki henteu boga kanyeri. Atuh lain manusia disebutna oge. An bae urang teh ulah kabur ku nafsu, tapi kudu daek nyaliksik diri heula. Buat teuing palastrana Aki hidup teh lantaran dipergasa ku jalma sejen minangka bales dendam anu moal aya tungtungna. Anu engke akhirna bakal tumiba oge ka diri urang. Cek Aki Surawani dari apisan. Ajengna kumaha atuh Aki?
Asmarani maksa kenanya. Ayeuna mah hayu bae. Urang rasanan, urang kurebkeun di dieu we, di Padepokan. Tuh, urang kurebkeun dina handapeun Tangka Caringin. Ceuk Aki Surawani. Kanca dangu sanggeus rengse ngarasanan. Da puguh kaayaan di leuweung. Najannya disebut Padepokan. Pabeberangna layon Aki Surawana dikurebkeun handapeun Tangka Caringin. Aki Surawani mitoskeun dahan tangkal samoja sarta cebwe dipelakeun lebah sirah jeung tunjangeunana kuburan. Ki Bagira mah manggul batu terus dipake tutunggul kuburan Aki Surawana. Paralak Aki Surawani ngadua dituturkeun ku Asmarani jeung ku Ki Bagira. Kitu ge Asmarani mah bari jeung ngingsreuk. Cipanona teu bisa ditahan-tahan, ngaremereh kana pipina. Deng sia. Hayu Dewi. Ki Bagira urang ari di dieu. Cicing oge di dieu bakal nambahan kasedih bae. Cek Aki Surawani bari jung we cengkat. Kanca dangu sadayana. Sabat kitu anak jurelat. Cilik aya jama limaan anu nyarampeuk kahareupeun Aki Surawani saanak muridna. Heh, berada. Naon sababna Arandika? Daek ngubur si Surawana. Pokna bari ngajega. Panona gular giler jiga nu nitenan. Atuh puguh we. Tumrapna ka Aki Surawani, Asmarani jeung Ki Bagira. Lain deui ngaranjugna sabab jauh tina panyangka. Dina keur ngarandapan kasedih kitu aya 5 jalma anu sasat poporongos nanyakeun sababna daek ngurebkeun Ki Surawana. Asmarani bieuna mah rek sajeung-jeungeun pisan luncat mapag anu anyar datang, tapi teu kabat kaburu ditoel manten ku Aki Surawani supaya ulah ngayakeun tindakan naon. Lamun teu kitu mah Asmarani najan pangawak awewe moal teu jol-jolna rajang lantaran ngarasa dihina nu lain dina tempatna. Sabalikna Aki Surawani mah ukur ngareret deet nitenan kalima jalma anu anyar datang anu ujug-ujug poporongos we nganaha-naha. Tapi Aki Surawani bangun anu terenjagan tegempeuran perbawa jalma nu leber ku wawanen waspada pinuh ku temah wadi. Sakitu panon Ki Surawani neuteub seukeut bari dibarengan ku salat panon anu pinuh wibawa. Nepi ka sakedapan mah eta jalma nu anyar datang teh baluar balieur ngarasa serab ku sorot panon Ki Surawani. Baraya baga sumpi Arandika cunduk kahareupeun kaula. Saha teh jeung ti mana dayeuh maneh dukuh panglayungan. Sakakara ayeuna urang patepung. Aki Surawani nyaritana lirih leuleuy keudeu. Bangun anu teu ngandung kakeuheul. Ukur Andika, aki-aki peot kumaneh nanya ka kaula. Yeuh, bisi Arandika harang nyaho ka kaula. Nya yeuh jirimna muka sohor sakrong langit. Kawentar sajagat buana ngarana si Bahula. Oke Arandika hayang nyaho, lembur matu kaula. Moal anu bireuk deui. Kaula teh urang Padepokan Gunung Tilu. Ceuk Ki Bahula
bari ngusap-ngusap kumisna anu sanggadulang. Ari maksud Andika pangna datang ka dieu aya naon? Aki Surawani nalengteng. Bener, Andika tali tipisan. Ya, aki peot. Bisa yang nyaho, pangna kaula datang ka padepokan ungus maung teh. Memang rek ngalak patina si Surawana. Dengan bareto anak murid kaula si Codet. Oh, si Dugal jeung si Gombal geus disiksa tah. Waintuna nu ngaranna si Cindewulung, tapi kusabab mangkrukna eueuh nya kapaksa we si Surawana dipake gagantina. Tadi isuk-isuk si Surawana tacan modar. Ku kaula teh diantep heula sina ngasaan kumaha rasana disiksa ku kanyerina. Tapi ayeuna geus dikubur ku Andika. Da ayeuna kaula rek nanya, naon sababna pangna bugangna si Surawana ku Andika di kuburan? Hayo jawab. Ki baheula nyaritana mani poporongos. Nepi ka Ciduna ucerat-acret. Oh, jadi Andikanya nu mergasa lanceuk kaula Ki Surawana teh. Ai kitu mah puguh gek-gekanana. Bisi Andika hayang nyaho ka kaula jeung nu araya digigireun kaula. Tah ieu kaula nu ngaran Surawani. Ari ieu Dewi Asmarani nu kasohor si Cindewulung. Sedeng ieu hiji deui murid kaula Ki Bagira. Walon Aki Surawani cumaritana lirih. Oh, naon sababna barang di kali kuburan? Ki baheula nanya deui bari tunjuk. Sifat ning jalma mah. Lamun aja pan kudu dikubur. Geus puguh nu kasebut dulur atawa baraya. Sok sanajan musuh oge. Mun aja mah wajib dikubur. Apan tong boro manusia. Dalah sato oge wajib dikubur. Sabab lamun henteu bakal kaambe bau. Walon Aki Surawani tetep lirih. Sartaret Kasmarani anu ti tadi noelan kana tonggong Aki Surawani. Meureun nu dimaksud mah hayang geraprung padungdung jeung nu mergasa akina. Sabot kitu narong heap teh si Asbun badegana Ki Surawana. Manehna ti tadi keneh indit. Maksudna rek neangan piubareun pikeun ngubaran Aki Surawana. Tapi waktu daun jeung akar-akaran piubareun Ki Surawana geus manggih, manehna linglung balik. Di tengah leuweung sasab ke jalan. Nu matak inditna lila meh satengah poe. Atuh dina datangna deui teh teu kasampak kaburu ajal manten. Ngan untung katungguan ku Asmarani incuna jeung Ki Surawani adina pituin. Kanca dangu barang nyaho yen nu jadi dununganana geus maot ngan poak we. Si Asbun teh ceurik euriheun. Teu sirikna gogoleran tina bakating ku ngarasahan heueul jeung ngarasa boga dosa. Dumeh indit lila teuing. Kembali Mas Bun, tong ting letik hate. Sebab tos kersana pangeran, Aki dipundut umur. Dan sugan bae Mas Bun teh terang. Kumaha bangkos Aki tarung jeung Ki baheula teh. Asmarani nalengteng ka Mang Asbun anu jadi pangasuh Asmarani ti leutik. Saya terus nambahnya Mas. Tuang eyang tadi koroyok kue tata jalmina dah. Ari tuang eyang mada tengah gunakan pakarang.
Itu Ki Bahula sareng baturna pada ngagunakeun bedog nya dugi kakeuna lebah dadana disogok ku bedogna Ki Bahula. Mang Aspun satamatna mereka terangan teh terus we ngaguk-guk ceurik. Jadi kitunya kan ku kaula urang sahareupan utang pati bayar pati, utang uyah bayar uyah. Hei Ki Bahula, ieu kami nu jadi incuna Ki Surawana. Hayo Andika geranya hareup nonton hiji-hiji sakalian kabehanana. Asmarani geus teu kaampeuh deui amarahna. Kantu kasebut ngora keneh. Geus teu make ijiran teu mah wadi deui. Suara gelang we luncat nyampe ka hareup. Serepet pedangna dipesat nepi ka ngaburilak herang. Kasorot ku sinar panon poe. Mangkelana Dewi. Sabab ieu Ki Bahula nu geus mateni aki hideep. Sarta nu jadi lanceuk aki. Aku lantaran kitu Ki Bahula mah bagian aki. Sedang batur-batur namanya pek bae sanghareupan ku Dewi jeung Ki Bagira. Ceuk Ki Surawani bari jelang we nyampeuk ka hareupeun pisan Ki Bahula. Bener gitu. Ari rek bebela ka kulawarga mah. Ayo, Menong, Suha. Kamon, Samit. Beres sanghareupan tah, urang tompor udaskeun ieu. Sabonoretna si Surawana teh. Ki Bahula ngahahah. Bari muril-muril kumisna nu sangadulang. Sawias non. Bangsa kunyuk-kunyuk maduna mah kukuring we urang peresan. An eta we nya kulebar temen. Mun incuna dipaehan mah. Maneng oge kukut nun. Dijantenkeun ngora. Bener euy Menong, bener. Pek tewak tah pincarung dungus maung teh. Urang kukut lumayan kegep-gepen euy keur dewek. Kituna teh bari sarepet we mesat bedogna. Geus teu make tatapasin deui sabrut we. Ki Bahula narajang ka Ki Surawani. Ari Asmarani der we patelak jeung si Menong. Ki Bagira jeung si Suha katut si Samid sedeng Mang Asbun yang hareupan si Kemod. Montong loba sungut Bahula. Ayo, kedet tarajang deui kaula. Ceuk Aki Surawani. Panarajang munggaran Ki Bahula anu ngagunakeun bedog rek dipake nigas beuheung. Ukur disintreuk we tonggongna. Baru karena bedog Ki Bahula mengpar ka beulah katuhu. Poos teu bebenangan. Nyata Andika Surawani. Aki-aki peot. Gede wawanen euy. Gigana Andika teh puasan hirup merenya. Hayang buru-buru nyusul lanceuk Andika kana laka. Ki Bahula ngagak-gak. Pamolah ujub takabur nguntup nguyup. Dumeh menang lawan nyapeot nyakolot. Tapi kacida ngaranjugna. Bareng keur ngagak-gak seuri ujug-ujug keblus teh kana sungutna aya nu asup. Si horeng dibentur ku buah saninten. Mangkaning sagede inung suku. Atuh, oguh we. Nyelag dina lak-lakanana. Setan blangsia. Ki Bahula nyarekan bari uhak-ohek hayang ngutahkeun buah saninten. Sabot kitu, kop Aki Surawani nyokot regang awi anu pabalatak dirinya. Meureun tadi nama rek dipake suluh ku Ki Surawana. Mending oge teu Ki Bahula. Ambeh jadi tah dina jerong beuteung Andika.
Cek Aki Surawani bari ngahehe. Sabot kitu kanca, Asmarani geus darpat tolak jeung si Menong. Memang si Menong teh sasat murid kahiji ti baheula. Sabrut we si Menong ngahembatkeun bedogna. Rek dipake nyabet suku Asmarani. Tapi oro kaya. Asmarani oge lain budak bau jari ngao. Puguh geus digembleng luar jerona ku Aki Surawani. Yang bener atuh geus lah. Kagunakeun bedog teh. Iya mah jika rek ngacar galang we. Asmarani ngahihi. Jeung seurikeun. Ti ditu nama mapanas hate si Menong. Menong kakak miwir sia kuntilanak. Mun teu daek sarabongkokan, kapaksa we ku aing teh rek dikodaran, ngarti? Si Menong ngancam, berheat we bedogna disabetkeun deui. Tapi Asmarani geus sayaga. Waktu bedog si Menong geus deukeut kana dadana, ngan sakilat gep we. Congo bedog teh dicapit ku Ramona. Oguh we. Tumrapna ka si Menong nepi ka ngaheungeut tina bakating ku teu nyangka lawanna teh bakal kitu pamolahna. Rasat Asmarani ngagorowok. Sedeng leungeunna anu sabelah deui meta ngan tuk. Urep kenjana dipake nonjok dada si Menong. Tobat. Si Menong ngagoak bari durug we mundur. Tina sungutna ngalih getih lalambaran. Puguh tonjokan Asmarani teh dieusi ku tanaga batin anu luar biasa hebatna. Bedog si Menong mencelang jauh naker. Sedeng manehna ngarumpuyuk namru. Sasat geus teu walakaya. Ngan sakilat Asmarani geus nyampeuk deui sarta karawak we. Leungeun katu si Menong dicerek jeung diangkat. Bari jebron ditampiling. Cekuk ditajong lebah angeunna. Tobat Teh Guru. Si Menong ngoceak sarta ngan les we nyawana ninggalkeun kurungan. Nukari banusanana ngajoprak di pekalangan. Aki, amat aki teh muka hiji. Kurang itu dilaksanakeun. Yang musuh teh menang dihirupan. Sabab baris ngabinasa ka urang. Asmarani nyambat akina anu geus taya di kieuna. Atuh tumrapna ka Aki Surawani anu memangna geus wanti-wanti ka Asmarani yen ulah mateni najan ka musuh. Harita mah Aki Surawani oge teu bisa nanaon. Sabab manehna oge keur patelak jeung Ki Bahula. Anu jajatena lain jore-jore. Aki, sanes ku Dewi we urang sahareupan. Margi Dewi teh wajib bebela ka Aki Surawana anu dipatehni ku si Bahula. Kituna teh Asmarani bari jang we luncat nyampeuk dina gerakan dadari nyabet. Tre hareupeun Aki Surawani nyang hareup ka Ki Bahula. Kagok deuleu. Kagok Surawani. Montong majukeun bolon. Mun teu kitu, hayo duanana nya hareup ka kaula. Tapi ieu mah bincarungna ku kaula teh moal dipateni. Sabab rek ikukut ku kaula. Ki Bahula ngagagak bari gelang we nyampeuk ngahembatkeun bedogna ka Aki Surawani. Tapi Asmarani geus nyampeuk niheulaan Aki Surawani. Man pelentrang we. Bedog Ki Bahula teh ngoleweng ka gigir. Srog. Asmarani maju salengkah. Tuk. Tajong sapu jagat ngahanca bincurangna. Mohon pangabogohan sia kuntilanak. Yang hareup deuleu lamun nya mawani. Ki Bahula jadi malik nya hareup ka Asmarani. Saha anu ngabongohan? Kami mah teu ngabongohan. Balik-balikanan Anika anu sidik Anika anu cileureun. Asmarani bari jebi, kolebat we Asmarani ngagunakeun gerakan sirna bobot. Badana sajolelat nyampeuk. Tuk. Dada Ki Bahula beunang ditimpuk deui ku Asmarani. Tumrapna lain deui ngaranjugna ka Ki Bahula mah. Sugan teh moal kitu pamolahna.
ongkoh deh memang manehna teh rada cileureun dumeh mireung kagelisan Asmarani anu sakitu pikabiteunana. Setan alas ya. Sugan hayang dipedaran ku aing teh. Ayeuna mah Ki Baheula anu narajang milaan bedogna disabetkeun kana beuheung. Tapi orok kaya Asmarani geus ngarempot manten dina gerakan cukup triut pos. Bedog Ki Baheula ngahanca angin. Sabat kitu serog Asmarani maju salengkah. Hiu, jebron. Iga burungna beunang dikepang. Ceku, kakemprongna ditajong. Waduh. Ki Baheula ngagerok lirih. Durug, manehna mundur. Bari pasang kuda-kuda. Tapi ku Asmarani tadi tarajang. Kalah kak dilelewean. Boro weh, nyebut jago sakolong langit. Kan bukti nama, madis we pada sero. Asmarani ngajebengan. Atuh pogo we lain deui amarahna Ki Baheula. Kancadangu ari Ki Bagira keur jojoh dikoroyok ku si Suha jeung si Samid. Tapi saeutik oge Ki Bagira teu kabeunangan. Kitu teh mah jajaten jeung wawasan Ki Bagira ayeuna geus ningkat sababaraha puluh tikeleun ti samemehna ngaguru ka Aki Surawani. Tang. Bedog-bedog si Suha jeung si Samid ditakis ku bedogna Ki Bagira. Cileng. Ki Bagira nyampuk. Jebron. Pigelang si Suha ditimpug. Ku cenggeulan kedet. Atuh celeng we bedogna menceleng. Waktu si Samid nyeureudeg bari nigaskeun bedogna kana tak-tak Ki Bagira. Ki Bagira ngagentak ngalegot dina gerakan oray sanca manuk. Sedeng ramo-ramona dirapetkeun badis we. Hul oray sanca. Ki Bagira ngalegot. Sukuna ngalengkah kagigireun si Samid. Sartangan. Ceres. Ramo-ramona dipake noktrok beung si Samid. Tumrapna ka si Samid lain deui ngaranjugna. Anu ngagentak manehna ngabalieurkeun sirahna. Tapi teu burung we gerakan oray sanca nu digunakeun ku Ki Bagira geus teu bisa disingkahan deui. Ces ngahakan gondok lakina si Samid. Sedang leungeun kencana Ki Bagira dipake ngahanca leungeun katuhuna si Samid. Atuh celang deui we. Bedogna mah celeng. Ayo. Urang ngaduk beureup ayeuna mah gila. Ulah licik sorangannya. Aran dika ngagunakeun pakarang kaulangan ukur ku peureup. Ki Bagira ditungtungan ku ngahehe. Dah. Nondong agogog bae sejanam. Aing moal ngejat satunyang beas oge. Ayo gerak awanan. Si Suha jeung si Samid bareng nyampuk. Karo kaya Ki Bagira oge lain jore-jore wawasena. Waktu peureup-peureup ting belesur rek ngahanca beungeut jeung dada. Ki Bagira ngagentak Depok. Si Samid nu pangheulana nyeureudeg rek ngarontok Ki Bagira anu keur Depok. Ngan sakilat naker. Jatru kedampal sukuna Ki Bagira dipake najong sukuna si Samid. Obat. Si Samid ngagerok tarik. Durung duwe mundur. Sabat kitu si Suha geus ngarontok ti tukang. Tapi ku Ki Bagira teh diantap teu digomeng-gomeng. Sret. Ki Bagira ngalengkah salengkah ka hareup. Bari sukuna dibadugkeun ka tukang. Ogo we. Badan si Suha anu tadi kabawa ku badan Ki Bagira anu ngalengkah. Jakuk we. Hulu angeunna kabeunangan. Si Suha ngagerung badis we mobil mogok. Sakilat Ki Bagira malik. Karawak we. Badan si Suha ditewak. Terus diubengkeun nepi ka ngahiung. Geus kitu mah bola war we. Badan si Suha dibalangkeun kana tangkal kai. Obat ampun. Si Suha koceak dengek. Tapi dina ngoleangna deui ka handap ngan geriwil deui we. Ayeuna mah beunang leungeunna sabelah. Bar deui we. Diubengkeun sababaraha kuriling. Balawar deui. Dibalangkeun kana luhur tangkal kai. Cilap. Badan si Suha ngadon nyelap dina dahan pinus. Tapi teu kecet.
Jika nama baluas anu saterusna kapaehan. Relat Kibagira nyampe kahareupeun si Samid nu harita melong kaluhur tangkal pinus ngenjo baturna karawak we buukna dijamret durug duga digusur bari dijenggut disakalikeun. Aduh, ampun. Si Samid kocak dengek. Puguh sate nyarina oge, buuk dijenggut bari digusur. Ayo gerabu di sia, setan. Kibagira gorowok. Cepru da buuk si Samid teh dijamret disakalikeun nepi ka kajembol buukna. Lebah embun-embunanana. Ampun. Mantong ampun saya setan. Rasakan dulu ku siai. Kurawak suku si Samid teh dicerak sarta terus we diubengkeun deui. Geus lieureun mah war we dibalangkeun kana tangkal kawung. Samid kocak dengek anu antuk nama jelap we badanna teh nyelap dina barang bang kawung. Atuh puguh we kacida nyerina mangkaning sasat awakna kacepet ku barang bang anu rogok. Samid ngan ukur roesan teu bisa walakaya. Rek turun kumaha turuna ari lain tuturubun mah. Nya kapaksa we ngadeg-deg puguh lewangeun. Rasakeun saku siaing bosat. Kibagira nyorowok bari nulak cangkeng napasna ngahegak urut bitotama. Aduh kanca cag. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.